nuturkeun bahwa la yu'minun. Orang kafir mah antar tabun arek disingsiunan tu tetap mereka asupan agama Islam mereka iman geus dikenas mau iman itu tadi teh ada sebab dosa kitu ayat innal ladzina kafaru. Hadieuna ada seorang muslim dia mengatakan Islam di depan Nabi membaca syahadat, bahkan dia mengaku iman, mengaku Islam, tapi di belakang Nabi mengkhianati Nabi. Islam dicaci, Islam dimaki, Islam dihina. Panopa geuning jelema Islam zaman kiwari ngaku Islam tapi Islam digoreng. Ngaku Islam tapi Islam dicaci, dimaki, dihina ku sorangan. Nah, kakantongna teh bahula teh kitu nya Abdullah bin Ubay. Jadi kalakuan Abdullah bin Ubay di depan Nabi mengaku iman ka Nabi Islam, tapi di belakang Nabi mengkhianati Nabi dan sahabat, bahkan mengkhianati Islam Nasrani. Eta serigala berbulu domba teh begitu gitunya, musuh dalam selimut tuh gitu teh. Lain ayeuna tumilah ada gitu. Eta paling berat ketika Islam memiliki musuh sama dengan Islam. Eta kewajiban ulah sebagai santri-santri salafiyah membenteng akidah sunnah wal jamaah. Gitu. Halo. Berat sahabat. Bisa lagi. Ke sare ieu teh keur ngabelaan umat ya. Masyaallah. Udah. Bikin umat apa ya kita tuh boro-boro yang ngaji kena masare gitunya ya Allah. Tapi dah lamun lain urang saha di ngabela umat. Maka ya Allah tepati dahar, tepati sare, tepati minum demi memikirkan orang lain. Tapi orang lain tidak memikirkan kita ya. Bisi cinta bertepuk sebelah tangan sunnah tidak ada. Tapi dari Allah jamanya kita membela demi agama Allah. Tenange Gusti Nagung yadanya. Nah itu yadanya. Jadi tergantung kejadian. Mata kudu ngaji lah. Tafsir hayang paham kana bab ieu mah ieu. Lamun hayang paham kana sifat kalam tafsir dengan asbabun nuzul baca hadis asbabul baca aji kabehanana. Itu ulah karagok ngaji kapalang kawin heula teh. Ngaji kakara 7 tahun dan bisa naon kawin gitu. Kuat. Pikiran sati nongora neng anu geus kolot kawin tadi. Gampang jawab. Nah, gitu neng gitu. Mana yang penting dulikeun aduh katanya. Jadi dia yede mana waladinu sila alaihi Al-Quran diturunkan karena kita lapar jeung maknana cek sakal mah maknana bungkul wa talafal qailun terjadi perselisihan pendapat para ulama faqala badhum abara an-nabi baginda nabi ngadamal ibarat anil makna tina makna kulapat teti kangjeng nabi nyalira cek badhum mah anu nyebatkeun Al-Qur'an diturunkeun lapan hukum teh saur Kangjeng Nabi wakilul ladzi abbara anak Jibril alaihissalam jeung sakaol anu nyebatkeun Al-Qur'an dilungsurkeun teh lapan hukum teh jeung maknana malaikat Jibril alaihi salam. Wataki pendapat anu nyata benar betul kokoh dan kuat ana nusilat lafdan wa maknan Al-Qur'an diturunkeun ka Nabi lapadna ongko maknana ongko. Lapadna akimu as-sholata maknana wujubu sholat. Lapadna wa'atu zakata maknana wujubu itai zakah wajib ngeluarkeun zakat. Diturunkeun duanana. Wabil jumlah kesimpulan sifat kalam qadim anu tumatab kadat Allah teh pangkatna qadim teu aya huruf teu aya sora. Kalam qadim teh teu aya huruf teu aya sora. Wastas kala milang-milang sulit al-mutazilah si mutazilah. Eta mutazilah teh milang-milang sulit teu kaharti teu pahameun wujuda kalamin ayana kalam ayana omongan tanpa huruf tanpa aya sora. Cek mutazilah saya perasaan tidak paham ya dengan kata-kata sunnah wal jamaah aya kalam tuh huruf tuh sora. Saya tidak mengerti sebenarnya kata cek mutazilahnya. Teu ngarti aya kalam tapi huruf sora. Dan di mana-mana aya omongan eta omongan teh pasti aya huruf aya sora. Tidak mungkin aya omongan huruf sora teu ka hati teh saya eta mutazilah.
dasar bodoh gitunya. Pak Ajabal sunnah dijawab oleh al-sunnah wal jamaah ya Mu'tazilah dengekeun kumaneh bi anna hadisan nafsi kalamun omongan hate teh kalam hate ngomong eta omongan anu aya dina hate disebut teh kalam itu min guri harbin wala sawatin cek hate ngomong aya soraan teh aya hate ngomong aya soraan teh aya aya hurupan teh aya huruf aya sora tapi ngomong berarti aya omongan huruf sora disebut omongan hate. Coba ngalika urang keur ngaji dina leungeun kenca aya reungit nangkot beri montok montok badan banget lagi disorotna gitu reungit gimana lumer eta pas leungit keur nangkot leungeun kenca hate ngomong kana leungeun katuhu ceuk hate leungeun katuhu ari sia kalah ngajak tingali sobatnya dipacok reungit ceuk atuh cicing wae maneh teh mun tidak ada setia kawan pisan maneh teh ceuk hate teh ngomong kana leungeun cik atuh tempat kumaneh cik hate ngomong nitah kana leungeun katuhu supaya neungeul aya nepak reungit ada leungeun kenca cik aya soraan teh ya aya soraan teh ya teu aya ulah make bibir hate ngomongna huruf surat tapi kontan refleks tangan langsung bergerak aduh ampun jadi membela gitu nya tangan kiri si tangan kanan teh gitu Bang dikedah gotong royong gitu nya satu sama lain gitu nya berat sama dipikuringan sama dijingjing teh gitu nya gitu eta hate ditaleungeun katu awas sorang tapi kahati kun katu kahati gitu nya omongan gitu teh mata teh keur ngabantang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa tidak mungkin ada kalam tanpa huruf tanpa ada sorat pan aya omongan teh eueuh sorat tapi kahati gitu nya hate nitah kana leungeun katu ceuk hate leungeun Lili asal itu rasa kieu itu sebuah poin. Sabun. Saya tuh cokot HP ku sia. Keur naon atuh nya pom HP. Sanajan eueuh foto pan bisa ngawai pa di dieu mah. Hidup da pesantren dia mah teh kudu mawa kuota sakaya ke di dieu mah percatan HP nya wifi aya teu naon deui Gusti nadung. Senang di dia mah Gusti dalam 24 jam ieu teh nya. Sayang lila. Eta hate nitah kana leungeun katuhu supaya nyokot ayeuna hate yang untuk HP teu salah. Cokot teh HP. Brai buka katanya. Buka langsung pesan WA katanya. Sret katanya. Nyeuna ieu teh leungeun teh ngetik teh sidang we. Sugan ngomong ya kata henteu. Nah pencet langsung katanya. Langsung langsung aja checklist 1 checklist 2 berai biru alhamdulillah kalau malam Jumat pas sarase tiap tegenya api-api tuh bayang padahal mah ada buat ceti urang awetnya tapi yang pahar awe mah api malu-malu kucing awetnya gitu saware nah gitu teh gitu teh. Jadi aya omongan eueuh soraan ya tau omongan hate tak nasara teh inna kalam lafi fuadi wa innama ju'ila lisanu alal fuadi dalilan saestuna omongan mah dina hate pastina lisan dijadikeun eusi hate teh gitu bar kamil eta teh mutafa'ilun 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 wae sali salapiah mah ngadok berlagam dangdut lagam reggae aya mah nya kajo atuh
lagam arud atuh pan aya 16 bahar awilun mari tunpal basitu bahwa firu tinggal mutasor sapi pan aya di dinya tinggal muqawafi kofianan geus aya pan Imam Khalil dulu ketika beliau memiliki seorang santri tampan gagah kasep mentrek paling paripun harjul aya jago ngajina Imam Sibawe teh geuning mukim Imam Sibawe eta Imam Sibawe mukim hampir santri Imam Sibawe arek milu ke Imam Sibawe wah rame terminal stasiun bandara pada kawan Imam Sibawe wah ampun Gusti Magung Imam Khalil hampir muda kabeh berangkat ngaji masa Imam Sibawe sabadamu. Tapi tidak iri Imam Khalil panwali berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah munajat di depan Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lungsurkeun ilmu anu can dipimili ku setiap para ulama katanya. Beres munajat di depan Ka'bah eta Imam Khalil aya ilham seng. Ya teh asa yang kasih si laut lain papajar kade gitu. Dar mana papajar di Mupasiro tuh. Keren. Ayo pacar kawin. Tinggal dibikin nih. Betah gitu. Mana gitu mau nge papajar teh akad heula eleuh jaon-jaon gitu nya. Nah puasa bisa barang tali kawin lain malah apa jadi. Nah, berangkat ke sisi laut, Imam Khalil ngadak sisi laut, terlihatlah ombak-ombak laut. Nah, tina ombak laut tersebut keluar ilham. Pada waktu itu tarik anu kalam beledak nah, tina eta ombak teh terciptalah 16 ilmu bahar. Waduh, hebat eta Imam Khalil. Dor torojo teh bahar tawil. Tawil mah panjang kalem. Panjang kalem. Yang penting goyangannya, Bu. Jadi lamun dibaca kata nyeret kana hate. Pokoknya lamun dibaca tengah puting jam itu banyak hareup kana jendela teh. Jendela di hareup teh aya sawah bujina hejo lemok. Hujan ngecrek magrib diputuskeun ka Bogor. Ayo. Subrek. Ampun, ya. Lagi teh. Bener, jadi kalam teh aya suaraan seperti omongan hati. Cek di dia walaisa murdali sunnah lain tujuan sunnah wajah menyerupakan kalam Allah karena omongan teh liana kalamahu sabab kalam Allah maqadim sedangkan omongan teh anyar bal muraduhum balik ke tujuan dari sunnah wa jama'ar rawat keur ngabantah keur nolak al mutazilah kana paham-paham si mutazilah di kalim anu ngaromong layu jadu kalamun bil kulli harfin moal aya omongan lamun huruf wa sora wa dalil wujubil kalam dalil wajib dan sifat kalam kalau ta'ala qauluhu ayat Allah wa kalamallahu Musa taklima Allah membukakan hijab Nabiullah Musa alaihissalam di Gunung Turisina setelah riado 41 hari untuk mendapatkan petunjuk tentang pedoman hidup bagi Nabi Musa dan kaum-kaum Nabi Musa alaihi salam. Maka setelah 40 riado kitanya Allah ngalungsurkeun kitab At-Taurat
sebagai pedoman hidup ayeuna Nabi Musa dan pengikutnya yang beragama Yahudi. Jadi lewat riado teu sagawaya ngamenangkeun toret anu anak toret anu jelema kitab bae teu sagawaya. Hasil riado, hasil tirakat lain hasil ayeuna teu paruh. Pas urang riado heula samingon wah urang maca Quran penting ngaji teu pati sare balik teh Gusti aplok teh juru majeng pada mere duit 1 M. Alhamdulillah. Langsung kawin teh alhamdulillah. Aya modal kawin teh. Mayan 1 M apa tuh mas kawin teh awe mah pan kabeh ge hayang badag nyenengnya kitu nya. Sedang 100 gram mas kawin teh santrimanya. Maka kudu badag. Santri mah kudu gede mas kawin teh jam. Keur ngaluhurkeun derajat santri sabenerna mah gitu. Geus buka ngabungakeun dalam majikannya. Sing pandai pada kapan adik-anak euy. matre Lain mate kuduna ari mah. Nah, cek di dia gitu. Manawal kalam sifat kalamnya talaku bimaya talaku bil ilmu talukana anu katalukan sifat ilmu minal wajib wal mustahil sakabeh nu kauningan Allah wajib jeung mustahil diomongkeun ku Allah. Lakin talukul ilmi ngan kontakna sifat ilmu talukul iktisabin keur ngebrehkeun ilmu keur ngebrehkeun maksudna anahamun kasifatul anu qatilu teh wajib jeung teh ebreh kalau ku sabab sifat ilmuna wa talukul kalam talukna sifat kalama biha kan tilu teh ta'alluqu dilalatin kontak kana nuduhkeun bimakna maksudna la tusyifa anna al hijab lamun dibukakeun hijab penghalang tina hate wasamina al kalam tasbih kana sifat kalam qadim la fahimnaha tinang tu bisa maham tina dilalah karena dilalah min tina sifat kalam. Jadi kalamah ta'alluqna teh dilalah teh nuduhkeun ayatna kalam kana ayana muta kalim ayana omongan nuduhkeun kana ayana anu ngomong. Model urang teh sok pami eta kitu nya kapaliwetan tak aya plang rumah makan dapur santri. Eta teh kalam kalam nuduhkeun eta plang teh kana eusi ajakan ka jelema-jelema nu mah sohor wopo nu wopo ge ngerti badak truk bos terus perlu eta teh gorowokan sabenerna mah lamun geus ngaji kana bab kalam teh paham setiap ayat plang eta plang teh ngana ngomong iklan nu juga mah gitu sabrek santen pokoknya yang saya mun menang gaji kudu ingat ka urang siap Bang Badagna akan jadi konten ya eta teh kalah bener teh ini ka sawah rek ngadon ngurak pas galengan anyar popok langsung panihalangan teh nanti ku barang bangkal apa eta teh kalam nuduhkeun narangtungna barang bangkal apa teh nyarek ka urang supaya melincak eta galengan gobrak awas ulah ka dieu anyar popok dihalangan kuing itu teh ngomong eta teh terus geus paham kana bab kalama aduh enakeun urang teh mau loba ngomong teu baru jadi mau gabres chat aww pas di chat dia tidak menjawab dengan kata-kata cukup dengan emoting saja gitu pas saya di chat kurang reset langsung pan maju nih emoting katanya geus mal beres itu berarti jawaban yang sangat meragukan gedenya dalam nungaraga tinggalkeun gitu pas di chat dia tujuh deui meyakinkan geus eta dak mayaribuk waf'al malayaribuk ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragu-ragukan kenapa mudah-mudahan mata keragu kalier-lier gitu nya muhaqqaq mah pigawe mauhum tinggalkan idza ta'arradal muhaqqaq wal mauhum kudimal muhaqqaq alal mauhumi ta'arud di tempe ayat 2 ya nu hiji mah puguh anu hiji can puguh tinggalkan anu can puguh udah kan geus puguh gitu Pak. Kalau ada jawaban apa mi ayah kawan tuh amu kabum bapak sebenarnya gitu ada wanita itu tidak butuh basa-basi tapi butuh bukti
Makanya tidak butuh banyak bicara tapi butuh fakta. Mun ya kalau datang kayak mau ngomong welah cita-cita waduh gitu. Jadi ini dewasa mah tidak butuh cinta tapi butuh fakta dan realita. Iya. Harus setengah katanya, ayat banyak bidanya. Sampur ke kayak mah namanya. Ada ayat kawan jeung kira-kira bakal diterima. Oh. Nyali ditolak tuh. Ikan lalu dulu lah. Ulaikan teh logo, nah ya teh mana nanti gitu. Ngeling-ngeling kola dosa pembadu sapari ulama Asia utawi piro-piro perkara ana ieu teh Allah sia di piro-piro perkara kuarbatun papat majudatun sawiji bangsa aya wa madumatun lan bangsa orang nono wa walunan ayeuna piro-piro ahwal bahasa wati baratunan pira-pira inti barat rekenan kalau mau tidak tumbang kau tikang bangsa mewujud iku kadatin sedin kaya dat jaya alati tarokan yali siroha indat jaya itu katampo katamnya ayat wal madu madu tikang bangsa orang nono iku kawalan ika kaya anak siro kobra yula kosadul meyen tadenda meliyuk walad anak maneh anak tadi jieun eta teh makdum nya eueuh pilih bangsa eueuh pada cari dia jadi Allah gitu tong boro-boro dijieun kawin gacang gitu nya tong kawin payu gitu tapi nanti bakal boga budak tapi can dijieun can kawin can payu tah makdum berarti budak urang teh gitu teh kudu can dijieun gitu tapi masih bakal piayaan gitu nya teh sabar dipikeun di WC ya awal di awal itu kawan kayak bukti nih Allah iku kadiran kang kawasa wal intibaratan titibat iku kasuku tilitami kaya tetap ngadal bisa dimbaring zaid wala hadana tapi ngatas ikilah iki kaun ahwal arba'ah al asya arba'ah ani matlah kenisun kaun al asya ing bukti perkara kuarba tanpa papat dengan berjalan ke sopo sanusi imam sanusi bisubro di dalam kitab asubro ya no satu imam sanusi kuas batan tetapkan imam sanusi al ahwaling ahwal wajah ala anda jaga imam sanusi asifatil wajibah ing sifat kang wajib isyri na ing rong puluh wajah lan berjalan ke imam sanusi figurian yang kitab asubro ala nabil ahwaling atas yang nabikan ahwal bahwa utai nabil ahwal iku al haku kaul kang bener ta'ala hada nah tapi ngatasi kilaki nabil ahwal takun ono sifat iku salah satu asal 12 liano satu ne kalakuan iku yaskutu gugur min hasaking salah satu asar saking aina isyri na opo asakul manawiyatu pitu itu sifat maknawiyah wahya tisabul manawiyah iku kanu bukin Allah ta'ala iku qadiran kang kawasa ilahirihi aliha maring akhirnya iya sababmu alaisa tuaran iku lau maring Allah ta'ala bersifat bersama dan arahnya sifat kaum nyebutini Allah iku kadiran kang kawasa li anal haq wasatune kaul kang hak iku nabil awal nganapikeun awal pala hadan tapi ngatasi kila iki tapi ngatasi nabil ahwal takun ono palasya pira-pira perkara iku salah satan belum maujudatin saya di bangsa ayat wa ma'dum matilan bangsa ugur wa tibar tilan pira-pira rekenan wa dasaka telantar telah gugur minal isrina saking 20 al wajibati kang wajib ahli apa sabung manawiyatin pitu sifat manawiyah yaskutu mangka gugur minal adadadi saking lalawanan apa sabun pitu aidan alemali falaisa orang itu gunakan kene-kene panggonan apa sifatun sifat sama dan ada sifat al-kawana ing buktine Allah iku ajizan kang apa siler maring akhirnya iya sifat pala yurtaju atau raden pika butuh apa ila ada yang ngitung sifat minal mustahilati piro mustahil akli apa takunu mangkau apa al mustahilatu piro mustahil akli salah satu 112 ayatan halim malihada utawi lagi kaul salah satu asyara iku inu dalam dan hitung apa wujud sifatan sifat wa utawi adul wujud sifatan iku ra'yu ghalil as'ari pamicara liane imam as'ari wa ma'ala ra'il as'ari anapun ingatase pamicara imam as'ari
Apal wujud mangkati wujud iku ainul mawjud date kang mawjud wujud mangkati wujud Allah taala iku ainul dati date Allah ayakunu mangkon apa al wujud iku layasal wujud iku sifat kalau sifat bakatunu mangkon apa sifat al wajibat kang wajib iku isnate asarota loro belas al gidam saja sifat gidam wal baqa wal mukhalafatul hawadis wal qiyamu bi nafsi wa yu'abar landen gawe bahasa akan anhu saking qiyamu bi nafsi apa pilih tidak kalau istigna sugih al mutlaqi kal mutlaq wal wahdaniyatu wal qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wasamu wal basaru wal kalamu itu kan Allah namanya pasti dah itu atuh wal hikmah aya teh tuduhan mata ge dewasa wae watas kutulan gurabal manawi itu sifat manawi diana sebutan tetapi manawi iku mafyun kan dan ada gerakan alal kalimat yang qaul bil ahwal kalawan ahwal wala ketika laki ku ilafu sulaya ne kaul wa in aradta lamun ngarapakeun sira antu alima yang tamrukan sira sifat bersifat Allah taala amati maring wong kang umum Fatimah kana kakan sira pihak kalawan sifat asma ning pira-pira asma aran mustaqatan kalian mustaqina sifat ilman saking pira-pira sifat kalian tutur payu kulo makarin ucapkeun apa Allah satune Allah tekun mawjud kang mawjud ayat qadimun kang qadim mukhalifun kang wilayah adil hawadis baling pira-pira kang anyar mustaqil kang sugi an kulli saking sakabeh perkara wahidun tur kang tunggal qadirun kang kawasan mujudun kang ngarasakeun alimun kang uning hayyun kang urip samiyun kang ngadan mufasirun kang ningali mutakalimun tur kang larasan wa yu'allamu naladan hurukan ya ama ada dai ngalawanan sifat wala nguresiro ana batul asya satune sapali pira-pira guriku paroko ngabedakeun batul asya bainal ahwal antara ahwal waliti baratilan itibarot pakola dawuh ya badu alhamdulillah wal itibarot tulan itibarot wal itibar iku kulun disaban-saban siji minum masaking ya halan itibar iku baru mau duduliane bangsa ya wala madu miliane bangsa balau balite ku tetap kada iya kulun tak hukum nyata binafsi date kulun gila anal hala angin satu hal laiku tetap pada hal tahu kurutin apal bintu akiamun antum tetap kita di kalawan dan waliti baru tibar ikulah tahu para cuman saya kumajun kada wa tibar kita di kalawan dan bayu kululan ucap kenapa tibar satu tibar iku ya tahap pun dari panyata tibar figur ada diane ati wa tuidolan dan apa ikon biadal tibar satu tibar iku sifat beda kada tetulah ya tibar ikulah tahu para cuman ikum maju dogre tibar bisa dikalawan datu ya tahaku la narimanya tay tibar figuril adhan diane ati paaena ikun di masubuti utawi kana sifatan ini tibar wa sifat uti sifat ikulah takum orang ada sifat inate kalawan datu sifat mataratik intina sifat bala budak mereka wajib melakukan sifat min masubuti saking kandang sifat tanpa maka tikal kanan ikuana intibarot disatun intibar ikulatah bukoranya tayu intibarot laha latah bukoranya tiku majulah intibarot ila pidin amin dalam hati wahyu intibarot tiku kisman dalam rumah intibarut ihtira'iyun sawiji bahasa jijiunan rekayasa wahyu tawi intibar ihtira'iyun kuala di perkara asla orang asal iku majulah kada lagi il wujudi dalam wujud kaparika kira-kirakan siro al-kalimah ing wong kang parahan wong kang mulia bailan ing koletual jailalan ing kang bodoh aliman ing alim wati barun lan intibar inti sayung kang bangsa cokotan bahwa utawi intibar inti sayung ku ala di perkara ikut terbela di asal bilah di dalam mungkin kasih putih dia bisa kayak tetap ngadagi Zaid baina satnya subuti kiamisan iku muntazun kana alaf min khalika saking ucapan sira Zaidun wa imun Zaidun di Zaid iku baimun kana ada berarti sabu Zaid dikasih sifatan Zaid bil kiami kalimat jadi kusabitun kang tetapi original al-aqidatul hadiyah utawi akidah kang sawiji wal arbauna lan 40 wal Yesus kang menang
Biyakin mak Allah Ta'ala hal maha luhur ya Allah payajibu maka wajib ala kuli mukalaf biding atas sesakabe mukalaf papaya tak hidayat tanikat ke kulu mukalaf alasan Allah Ta'ala iku ya juz benar biyakin kalau apa yang lupa ada Allah luhur yang kabagusan masa kagorengan payajuz maka wenang apa Allah satunya Allah Ta'ala iku ya lupa ada Allah Islam Islam fi zaidun zaid wa Quran yang Umar walil malan ing ilmu fiha di masalah sayyidina Zaid lan Umar wal jahlal ing bodoh bil akhirin dalam kanggo meneh wa bima iku setengah saking barang yajibu kang ngaji wa baiti kudekan kama ayat ala akhir mukallafin andal umur segera perkara khairah tegese bagus umur wa syaralan ala umur iku bikurin kalawan kodok ketentuan wa qadarin nan takdir wa tulipa lan ditilahkeun apa mana qada wal qadar pakila dicapai apa al qada di qada iku iradatul rencana Allah wa talukati cuman del ayana iradah iku azali qada rencana Allah qada ketentuan wal qadaru di qada iku ijadullah ngawujudkeun Allah al asya yang beberapa perkara lebih filiro dan tingkat tersebut untuk iroda kodok mah perencanaan kodar mah pelaksanaan pak iroda tulang maka iroda Allah Ta'ala al-mutali kotukang cumantel azalah di dalam zaman azali biana kasatunya siriku tasiruda di siriku alimah kang alim subhanan atawaraja iku kodokun kodok rencana Allah bahwa anjing bakal jadi alim jadi seorang pemimpin kodok wa ijadul ilmi tinggal wujudkan ilmu fikan dalam sirah pada wujud di kasusnya wujud sirah awis sultanati kerajaan alabi fikiran tinggal tersebut biroda iku qadarun qadar hujrat anjir kalam dunia diberi ilmu diberi pangkat jabatan dan kedudukan sehingga menjadi pemimpin itu qadar wa kilalin tapkan apa qadari ku ilmullahi ilmu Allah ala zat yukam bangsa azali di azali Allahnya tanya mana oleh azatnya tetek kodo wa kalau putih cumantel kodo iku bil malum kalawan kang den kinawri wal qadari itu ijadullah ngawujudkan Allah ala sing berat-berat perkara ala filmi ngatasé metuki ilmu fa ilmullah maka ti ilmune Allah al-mutaliku kang cumantel amanadeh azalan ing dalam azali biana sasa satunya awak-awakan iku yasir rubakaya sawasi kualiman alim pada wujud sasa wujud sawasi iku kodok wa ijadullah wa wajidul ilmu tinggal wujud ilmu fi dalam ya sawas pada wujud sasa wujud sawas iku kodarun kodar wala kulin ngatasi saban-saban saja minal qalani kaloro wal qadu mati qadi ku qadimun qadim li anasatun qada itu sifat min sifatihi sagi berapa sifat Allah Ta'ala ajimmal iradatu anak lain irada awil wa sifat ilmu wal qadati qadar iku hadisun hadis li anasatun qadari alijun mewujudkan wal ijadu tinggal wujudkan iku mental suatu dari saking tahu sifat sifat kudrah wa talukatul kudrah tahu sifat kudrah iku ada satu namanya wa talukatul kudrah wa dalu dalil ala anal mungkinat tingkat tasya satu nepera mungkin iku jadi satu kang menang pihak Allah Ta'ala pada satu nekalakuan iku ditaki pukul kubiko dan ittifakan dan sepakati wala jawaznya wenang atas wenangnya alam ya wenangnya mungkinat pala wajib kelaman wajib paling atas Allah Ta'ala apa perlu saya minta mohon wiji bila saking ya mungkinat kalau banyak ketimbali apa aja suka menakli mustahil yang mustahil warga lagu Yesus ketimbali Yesus wajiban yang wajiban musanya atau yang mustahil ikubatun kaum batal wabi hadalan kaning lagi ta'ala mursirok anahu satuna Allah Ta'ala iku wajib wajib paling atas Allah pasha saya jiwiji hilapan kejangan ilmu mutasilah timani mutasilah fiqarib ucapan mutasilah Allah satuna Allah iku wajib paling atas Allah
apa ya pala yang tamidamul Allah as-salah ingkang masalatan bila bikalawan abdi wajib maka kewajiban ing atas Allah taala apa ayat suku endangan isian Allah ing abdi wa hada tawakil iki ayat suku izul goro gorokeun ing atas Allah taala kadibunan ngabohongkeun ada sama bersisa pola andalika saking mangkono madkur mangkono saking yazur Alkum maka tinggal ada melalui iman fi Zaid nabi Zaid masalah nuat itulan ngawi kana Allah alim ilmu ikut min fadli saking fadl Allah min beri wujubin saking orang wajib mimma ikut setengah saking barang yuralu kang den agung erat al mutasilah tinggal tersi mutasilah apa analah pala satunya pura-pura baca eko yang disuruh temurun di kelawan atfal opot adur kamadoratan min goi minalas kaum saking aina penyakit wal aurat dan gering wa hadau tawi kila iki nuzul doror iku lasolorap mola maslahat iku mujud pinalam iya ayeuna atpal indam hada ila atpal mari aina bocah walau kana lapuna pasal ka maslahat iku wajib ayeuna aling atas salat alaman nazala jatuh tumurun apa adur kamadoratan bila atpal berapa carian satu ni atpal iku yakuluna ya satu mutazilah iku yakuluna musyab ya mutazilah ini inallah satu ni kula yaitu meninggalkan Allah wajib kang wajib meninggalkan Allah Ta'ala di anak terkal wajibi meninggalkan kang wajib meninggalkan Allah iku naksun kurang walau Allah Ta'ala itu munazahun kang der bersihkan aninasi saking kakurangan bil ijma'i kalawan ijma' wa isabatu tinggal ganjal Allah Ta'ala yang mutimah dimokal ta'at ikufadun te anugerah fadol min saking Allah wa ikabun tinyiksani Allah ilasim marimokal masyati ku adun keadilan saking Allah karena latan orang memanfaatkan Allah Ta'ala opotatu ta'atulah taduru lan orang amal datang ing Allah apa maksiatun maksiat lian usana kana pika ngamanfaatkeun Allah tukang madarat ke lian ana pika ngamanfaatkeun Allah tukang madarat wa inna ma hadithatu pasine utawi keleke taatiku awal masalah masih kalamatun ciri ala ana ing atas satu ne Allah Ta'ala iku yusibu ngaganjar Allah wa yu'aqibulan insyaallah maniwa itu sebagai sifatan man bima kalawan ya ta'at lan maksiat itu nu ngaji diganjar padha Allah kurang ngaji diganjar padha Allah disiksa eta manya ayeuna Allah gitu ila tanpa ta'ala ta'atul ieu berkelok moal manfaat kurang ngaji sudah begitu derajat Allah gitu juga lamun ngaji dia bakal diajengan campur gitu. Itu atau mungkin ngaji ya kumaha we tamu terserah gitu. Dan ngaji mau ngajamin ngaji ajengan, mau ngajamin karena bisa ngaji dan bisa ngaji Allah, ngaji ajengan Allah segala gitu. Harus mau kepikiran udah. Mana ada wala tadru masyatun madura masyat malah ngodatkeun kalau sudah lamun doraka waktu bukit turun derajat cuek kalau mama katanya orang doraka mau dia sempurna saraka mau dari karaka malah itu doraka teman atau mah adilna Allah gitu ini kena doraka gitu namanya doraka mah bahaya namanya mantap nih kami zayin nafsaka bil maksiat dan kanan awak anjeun ku cara ngalobakeun maksiat pangeunah eta teh zayin nafsaka bil maksiat wala tuzayin nafsaka bi taat dangdanan zayin teteh segat bil amar al aslu bil amril wujubi asal segat amar bedakeun kana berarti zayin wajib anjeun teh ngadangdanan nafsaka kana hate anjeun bil maksiat kuloba maksiat bil maksiat kuloba berarti awak teh hate teh pinuan ku maksiat tong ngaraji maksiat aya malah henteu-henteunya